warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Sendiawati. Saya beralamat di Pasir Muncang, RT 9 RW 4, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel. Sunda. Oh, nganggo bahasa Sunda. Kalau ibu kategorikan sendiri, bahasa Sunda yang digunakan dalam keluarga itu termasuk bahasa Sunda yang lemas atau kasar atau gimana? Termasuk kasar sih sebetulnya gitu. Nah, kalau untuk keluarga yang sekarang yang di Karawang, bahasa sehari-harinya Sunda campur-campur we abdi mah gitu, kadang sok abdi nu nganggena gitu, abdi sok campur-campur we kadang budaya bahasa Sunda nu di Cicalengka teh gitu, nu di Bandung sok kacana ka dieu gitu. Ari di dieu mah khusus di rumah di dieu mah sih terbilang lalemas gitu. jadi bahasa sehari-hari di keluarga baik di Bandung maupun di Karawang bahasa Sunda ya. Namun nilai rasa bahasa ada sedikit perbedaan ya Bu ya, untuk yang di Bandung dan di Karawang. Memang di Karawang ini terkenal kalau menurut Abah Koboy itu keras genggerong gitu ya. Jadi bahasanya itu lebih terdengar kasar, tegeg. Adapun kalau Bandung yang termasuk ke Tatar Priangan memang lebih halus. Meskipun kasar tapi tetap kakuping nate halus gitu ya. Jadi ayeuna kan bahasa Sunda teh entos mulai turun gitu tah. Orang-orang lebih resep kanu bahasa-bahasa Indonesia, tetapi bahasa-bahasa gaul gitu. Padahal kan saeutikna urang teh hayang majukeun di bahasa gitu, ngabudayakeun di bahasa nu aya di urang nyata bahasa Sunda gitu, bahasa indung lah gitu nya nu dipake teh gitu. Tapi nya intina mah nah ngangkat tema nu nya di YouTube ngangge bahasa Sunda teh nya meh ngabiasakeun gitu, ngangge bahasa Sunda, ngangge bahasa indung urang gitu, nyata Sunda gitu. Ya abi masih iya nan masih baru gitu. Tah karena memang anu awal teh kan nya diajakan eta oge ku caroge yuk urang diajar hayu atuh cek teh. Nah teh mana nya diskusikeun gitu, teh mana naonnya cenah engtos urang pertanian nya keluarga petani gitu, terus sareng ngangkat budaya Sunda gitu. Jadi lamun dibilang baru mah nya masih pertanian, terus masak olahan-olahan ini aya di khususnya aya di Sunda lah gitu. Ya umumnya mah tentang masak tentang olahan-olahan pertanian, misalkan siga masak jantung, terus nu aya di kebon eta mah itu diolah kumaha carana, misalkan aya cau, aya turubuk diarolahkeun gitu. Kadang kan ayeuna mah kanu turubuk oge seueur anu teu terang abdi di Bandung gitunya apal turubuk teh pas jadi entos siga nu los gitu amun urang mah mun jadi teu aya panyarek gitu. Jadi ti kolot teh jang gitu misalkan ngangge bahasa teh tutu merenah misalkan. Jadi siga nu los we, jadi untuk siga entos enak we gitu sigana teh eta mah henteu ngarasa kasar gitu, teu ngarasa garihal gitu bahasa-bahasa siga nu pokona mah kebon binatang teh aya gitu di dinya teh. Lantaran ku kebiasaan jeung sobatna jeung rerencanganana gitu ngobrolna gitu, jadi weh kaenak. Ya mudah-mudahan sih bisa efektif karena memang
ayeuna mah tos zaman IT gitu tah. Pasti marurang kalih teh tos apal Facebook, tos apal YouTube, TikTok gitu. Jadi memang kedah nuturkeun zaman kiwari gitu, bahasa indung ge gitu, bahasa nu urang dicepeng teh gitu tiasa ngigelan zaman nu ayeuna gitu. Itu jangan ngabudayakeun bahasa Sunda gitu lewat media-media nu aya gitu. Nah, janten ibu percantennya yen teknologi informasi nu aya di saat ini tiasa janten hiji sarana kanggo ngaedukasi khususna bahasa Sunda nyaeta ngaedukasi masyarakat oge generasi muda kanggo tiasa nganggo bahasa baliknya ibu ya. Iya. Jadi harapan ibu tadi sangat bisa dimengerti karena dengan terjaganya bahasa Sunda, bahasa Indung, maka terjaga pula budaya Sunda gitu ya. Iya.